Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri mah tuh jadi bener terang we ngaji tah. Urang kan ngomong kos gitu gambaran baheula para aulia Allah lain bangga ku bangunan, lain bangga ku pondok pesantren 2-3 tingkat lain ngajina zahiron wa batina. Geus bisa zahirna, batina dieusi ruhanina supaya mantang ka Gusti Allah. Ketika aya nu ngarusak agama tampil di hareup eta santri. San matahari, tiga matahari ada pada santri. Kos gitu lain santri-santrina cahaya bulan aya di santri, cahaya gitu matahari aya di santri, cahaya ma'rifat aya di santri. Duit ke ambalaya kemudian kue ambalaya eta teh keyakinan lamun teu yakin karak hese dahar ge nu mendak moal aya kasulitan jeung kiai maka jangan kumaha ge aya jelema butuh hendak ngajual sawah nya mah teu hayangeun sawah ieu butuh jasa jadi kiai jangan anu beureut sameterna sanu padahal mah rada mahal bayar kok kiai sih berhadian amat sih bisa kos kitu nu murah geus sakedan wari giliran mayar nu mahal kok bisa dibayar baik usaha henteu naon henteu aing mah dikiriman ku Gusti Allah si eta teh minta tulung ka aing nang Gusti Allah duitna ge aya tah aing geus sugan berat atuh berat mah aja rugi henteu naon henteu anu berat ge tah urang ngajual karung teu laku-laku eta berat kakarang eueuh transaksi naon-naon bayar ieu keur carita emang eta nu kos kitu lain ti Gusti Allah kue ambalaya nang disaha nang di Gusti Allah makanan ambalaya nang eta teh nang di Gusti Allah lamun ku urang di pikiran moal kapikiran ta eta teh nu kos kitu teh eta nu kos kitu garana timbul tina kayakinan oh maha Allah wae tas melang jelema nah ulah aya pikiran naon-naon hayu geus pada ngan kos kitu teh hese kudu belajar heula sebab lawan dicoba nanti akan orang lain sebulan 2 bulan tahunan emang tadi dicoba heula ku Gusti Allah kayak lamun lulus kakara ieu mah kakara orang boga santri 15 teu daek balik sial balik atuh sia emang kurang gitu atuh teu balik mah sia teu mere-mere amplop ka aing goblok kipu doli tolol eta kos gitu santri ditahan balik ulah sedek balik ulah dijamin kok aing bukunya na teu dahar bareng siapa yang pae eta jadi kiai keur carita hese nu matak dek dileungitkeun kuari pondok pesantren babari ngomong mah moal bisa naon matak moal bisa emang pondok pesantren pondok lain andai kata tita dieueukeun pondok pesantren beuleum usia pondok pesantren mah kiai nama tas belanja belum ulah aya pondok pesantren menang saminggu daratan deui kiai milu ngaji pondok lah geus teu kudu make pondok da kumaha santri makan kos gitu santri mah asli teh santri makan kos gitu pondokna kajen cenah kuleman lah dek di imah kiai mah jatuh ngaganggu ka aing sia aing moal bisa happy teh lah sekarang di masjid tadi mana hese santri hese emang baheula di dia aya pondok ditu nang nyieun abah lantan santri anu neuk ngaji nyieun pondok yang 10 tahun kayak urutna dibawa dipake guru saja kayak deui pan nyarieun sorangan baheula teh tihang awit yang kayak nyarieun sorangan aya nu dijieun sorangan engke reot-reot ya omnya kuari lamun tidak ada pondok pesantren beuleum teu masalah sugan sedih teu aya sedih sama sakali sebab pesantren terjadi kebanggaan nu bangga nama ngajina tuh eta geus urang teh geus pareum teh pemikiran modern kos urang bangga ku bangunan bangga ku pondok pesantren 2 tingkat 3 tingkat dah kos tengah neraka bangga teh ku ngamalkeun ilmuna beuleum Gusti pondok andai kata
engke ge moal kedatang ka eueuh di santri mah daratang deui kiai ulah rek ngaji pondokna ajeun di emper bae aya teh ngaji duaan ke nyana kan kadenge ngaji diburak-balik deui pindah ka masjid burak-balik teu meunang di masjid teu meunang aya santri ka WC di santri mah atuh jadi tenang we ngaji tah urang kan ngomong kos gitu gambaran baheula para aulia Allah lain bangga ku bangunan lain bangga ku pondok pesantren 2-3 tingkat lain ngajina zahiron wa batina geus bisa zahirna batina dieusi ruhanina supaya manteng ka Gusti Allah ketika aya nu ngarusak agama tampil di hareup eta santri san matahari tiga matahari ada pada santri kos gitu lain santri-santrina cahaya bulan aya di santri cahaya kitu matahari aya di santri cahaya ma'rifat aya di santri orang bulan aku gerhana dah ya dah iya mengkol dek mengkol terjadi dihampura ku Gusti Allah mentak ditambahan ayatna jadi tauhid summataba alaihim jadi masalah ya teh lamun ku urang dibacakeun dina ilmu nahwu jeung dina ilmu bilagah jadi masalah tadi kan geus laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar ai make summa naon maksudna teh summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim pan meureunanan dina alfiah wal paulitati bibit tisol wa sumalitar bibit pisol jadi lamun aya summa teh kan berarti kan huruf atap geus gatopkeun teh ieu teh berarti kan infisol wal paulitati bibit tisol wa sumalitati bibin pisol geus atuh keuri diatapkeun ka mana carita nahwu tapi tak carita ilmu bilagah geus lain deui engke lantaran geus beurang moal dibahas sama kos kitu kuyang ongkoh kuyang ongkoh tah kos kitu mah lain pagawean ngaji mingguan kos kitu mah kudu santri ngajina tah mun ngaji pendi karak ngaji kos kitu teh beuki jero teu ngartina Matab alaihim tuluy Gusti Allah teh nu jelas mah narima tobat salamina ka para muhajirin jeung ansor atuh Gusti Allah narima tobat teh parantina lantaran innahu bihim raufur rahim nyaritakeun Gusti Allah narima tobat adama salilana jeung salawas da Gusti Allah teh narima tobat atuh memang parantina dagelinganan Gusti Allah teh innahu sayana Gusti Allah bihim khususna ka para muhajirin ansor raufun nu pohara pisan dedeuna rahimun jeung nyaahna geus kadeudeuh jeung kanyaah Gusti Allah diterapkeun dina ditarima tobatna ana ditarima tobat berarti kan geus eueuh geuneuk maleuk istuning dina aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala mantak engke dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ti Gusti Allah jaminan jelema anu perang Tabuk langsung surga Allah ku geus dijelaskeun di Al-Qur'an innahu bihim raufur urang ngadenge carita ka surgana mah kabita tapi ngadenge korma dibelah dua hiji dicaian disesep onta hiji jelema 10-an ieu nu dijelaskeun di dieu bae eta ku Imam Jalal nu jelaskeun imah ala kadarna doang hiji onta gantian ku eueuh-eueuhna kendaraan masyaallah ku hayang-hayangna nginum eueuh jang nginum onta dipencit caina diperet make nginum masyaallah ai giliran ngeunaheunana mah tah Gusti Allah langsung dijamin bakal dikasorgakeun urang asa deuk milu bae eta ka sorga ngadengekeun doang ge masyaallah nah iyalah keistimewaan ayat
anu Allah langsung narima karena tobatna Kangjeng Nabi, padahal teu salah Kangjeng Nabi eta mah jang itibar umatna kitu kene muhajirin jeung ansor loba kene alasan-alasan ieu di antarana bae bahkan anu jelas jelema nu tiluan anu bakal menang presti Gusti Allah ditarima tobatna ieu selanjutna wa 'ala salasati alladziina khulifu tinggal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu pengajian dina guru orang mudah-mudahan manfaat kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.